Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pemirsa, simkuring bade nepangkeun nami simkuring Siti Nur Azizah Mujahidah. Dina dinten ieu simkuring bade ngadugikeun warta anu judulna Tanah Longsor. Aya dua jalma maot katimbun taneuh urug di Sibolga. Duanana katimbun urug pas neangan keusik jeung bahan bangunan. Taneuh urug lumangsung di pabukitan wilayah Kalurahan Prambunan, Daeuh Sibolga, Sumatera Utara sakitar jam 4 waktu Indonesia Barat. Hari Salasa tanggal 4 September 2024. Aya 4 urang nu katimbun. 4 urang katimpa urugan taneuh jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Saorang anu inisialna AN 14 tahun jeung JH 20 tahun maot. Cek keterangan warga, korban teh katimpana pas keur nyokot keusik jeung bahan bangunan imah. Eta teh cek Kasubag Humas Polres Sibolga. Sormin nyaritakeun dua korban nu sanesna ngalaman balukang. Duaan eta geus dibawa ka rumah sakit. Sormin oge nyaritakeun pihakna masih salungtik nu sabab lumangsungna taneuh urug eta. Pamirsa, mung sakitu anu kupihatur wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.